Tukang kredit biasanya mah orang Tasik anyar kene bubara di Jakarta lantaran di lemurna teh tekung singambe samen atau dina prakna ngomong make bahasa Indonesia teh sok loba pikaaneuheun jeung pikahengeun gerabae bahasa nempo nu demonstrasi patugeng-tugeng jeung tentara mainnya hari wes nyarita. Saya mah takut sekali itu melihat mahasiswa pasurung-surung dengan tentara. Coba saja kalau bedena itu disadakan hubungannya sama saya. Aduh, pasti saya akan kaget setelah beristirahat. Untung saya keburu jicil. Para wargi tangtu bakal kerung. Naon anu dimaksud kaget setelah beristirahat kumanehna? Horeng si mana horeng? Nu dimaksud kaget setelah beristirahat teh nyaeta tayalian reuwas kareureunnakeun. Hiji mangsa manehna teh pasea jeung urang Batawi. Dumeh disangka nyumputkeun sendal. Lantaran teu rumasa atuh gantawang bae manehna teh ngambek. Lu jangan nuduh sembarangan. Emang saya yang nyumputin sendal? Saya kan tidak memepes, tidak membakar. Mengapa lu sangka? Nu dimaksud tidak memepes, tidak membakar kumanehna teh geus tangtu teu mais teu meulem. Tapi disebutkeun kitu teh si Batawi neutreg malah nepikeun ka ngajak gelut sagala. Sok, sok, emangnya saya tidak berani? Gini-gini juga saya tak jago pencak, dia set gitu dikodok ya. Kalau mau berkelahi jangan tanggung-tanggung, sok sekalian saja kalian berdua maju, saya mah cukup bersatu lah. Eta sakurunga Bandungan saurang ge teh anu teu seuri. Maksudna saya bersatu teh beureun sorangan maksudna mah.